Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi Cindy Apriliska Putri ti kelas 12 IPS 2 bade macakeun sajak nu judulna Jante Arkidam. Jante Arkidam kiasana Ajib Rosidi. Panonna beureum siki saga leungeunna seukeut lalancip gobang niplasan badan palampah gedang Arkidam Jante Arkidam. Dipangaduan di kalangan ronggeng ngan hiji jagoan Arkidam Jante Arkidam. Ti peuting angkeb kumendung Jante raja alam petang matek aji panarawangan manjing kaliang sasoroting sinat. Jaruji beusi pagade milang kuramona. Ngagisik hayang sidik Jante mencrong mantri pulisi. Ki mantri tindakan andika lelewa bikang ngabokong jalma keur tibra. Arkidam ditalikung leungeunna dua. Sorot matana ngentab seuneueun. Samemeh beak poe kahiji Jante minggat nitih cahya. Kaluar ti panjara samemeh cuntuk peuting kahiji mantri pulisi nyungsep di dasar walungan teu nyawaan. Mung sakitu sajak nu bisa didugikeun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.